Di Serang, Serang. Serang. Oh. Yang adem cenah ka Gunung Karang, Nah, adem gitu. mohon. Adem Gunung Karang. Kumargi alamna masih kene Nah, alami panya. ya, Alhamdulillah. adem gitu. Biasa Serang kan panas. Mohon, tapi sapanasna Pandeglang masih adem kan apanya? adem kene. Alhamdulillah. Atau undian gitu ya. Undian. Oh, ada door prize, Iya. door prize gitu ya. Prize. Oh, hadiah gitu. Hadiah. Bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah, keberkahan gitu ya. berkah. Di media sosial bahwa Bapak nami sareng siapa? Ripai, Ripai. Di dia teh sebagai apa? juru parkir. Waduh, mantap juru parkir. Tos lami, Pak? Lumayan lah, 2 tahunan. 2 tahun ya, lembur Iya, kul aja 2 di tahun. tos 2 tahun, Pak ya. Iya. Oh, Bapak asli orang dia, Pak? Mohon. Asli di dia, Pak ya. Asli di dia. Oh, alhamdulillah Pak ya. Satacan di dia Bapak di mana heula tah? Abdi di pasar. Di pasar. Oh. Pasar, Jalan Hayam. Oh, Icalan. Jalan Hayam, Kepungkur. Lami, Pak? 10 tahun ya. Jauh tos lami, 10 Pak. tahun ya. Tos 10 tahun ya. Abdi di dia pendatang. Oh. Abdi asal di Rangkas. Jadi orang dia. Oh, asal dia. Di dia tos alhamdulillah tos 23 tahun. Alhamdulillah. Mohon. Betah di Gunung Karang, Betah di Gunung Karang. Upami asli mah Bapak di asli. Asli di Rangkas. Rangkasnya asli mah. Istri di dia gitu. Istri orang dia. Oh, orang dia. Oh. Gaduh putra seberapa? 2. Nu pangageungna? No Pangageung atas damel Jakarta. Oh, tos damel, tos rumah tangga. Tacan. Oh, Tacan. Masih bujang. Oh, anu nomor 2. Nomor 2 masih alit. Usia SD lah. Oh, itu SD. Mohon banyak sing berkah banyak. Oh. Jantan Pak upami di dia tiap dinten Pak ya? Tiap dinten. Tiap dinten bukan teh upami di dia tabu saberat apa? 9. Tabu salapan. Nah, 9 buka. Dugi sonten gitu atau tapi sampai jam 8. oh tabu 8 malam. Mohon. Eta upami malam emang sok seueur banyak aya Atun ka dieu. biasa ngopi. Yo ngopinya. Sampai tempat ngopi nongkrong ngopi. Mohon teras di luar Pandeglang ge biasana sok seueur nya nu camping gitu banyak. Mohon. Di Serang, Serang. Serang. Mohon. Yang adem cenah ka Gunung Karang, Nah, adem gitu. mohon. Adem Gunung Karang. Kumargi alamna masih kene Nah, alami panya. ya, Alhamdulillah. adem gitu. Biasa Serang kan panas. Mohon, tapi sapanasna Pandeglang masih adem kan apanya? adem kene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, parkir ke Karang ngalih ka dia, Pak. Oh, parkir rembeng kali. Mohon, karena iya meureun kamari orang iya. Tadi mah di itu wae. Kawit nama Pak, upami di dia kan seur padagang tah. Mohon. Seur padagang ya. Seueur pinu ka dia pada. Mum pinuhnya, ayeuna mah tasihnya. Lain nama rada merosot. Mohon. Ya mudah-mudahan Pak kin orang Iya. dipromosikeun Iya. untuk keluarga masyarakat anu aya di Pandeglang sareng di luar Pandeglang tiasa berkunjung ka Lembur Kula. Nah, ini. Atur nuhun Bapak. Ya. Baik untuk para penonton dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama kru di Lembur Kula, Pandeglang. Bersama Bapak siapa Pak? Ikram. Saya panggilnya Bapak, Mas, Abang, atau AA. Akang aja ya. Akang Ikram. Ikram, Kang Ikram ini asli dari sini? Asli. Asli dari sini. Dari di Lembur Kula ini daerahnya masuknya ke Desa Pasir Putih. Desa Pasir Putih ya, Kaduengang.
Bukan. Oh, bukan Desa Kaduengang. Pasir Putih. Desa Kaduengang, desa Kaduengang. Oh, beda lagi. Iya. Kalau ini lewat Kaduengang apa Ini lewat lagi ya Kaduengang ya? Kaduengang di atas. Oh, Kaduengang di atas. Iya. Kalau ini mah di Pasir Putih ya. Ini desa Pasir Putih. Oke. Gunung Karang. Hmm. Kampungnya Kampung Sabrang. Hmm. Desanya Desa Pasir Putih. Ya. Ya. Desanya Pasir Putih ya. Oke. Kini miknya di dia ya. Iya. Pilih tika kuping. Tah Kang Ikram. Tah rada caket. Upami abdi mah kan suantana cempreng tah. Oh. Jelas gitu tah. Garyung teuing cenah gitu. Nah, Naon eta lembur kula dinamikeun lembur kula. Oh, naon kumaha eta? Eta anggap kampung sendiri. Oh, anggap kampung sorangan. Gitu nya. sorangan. Oh. Ya kan lembur kula pamake nu makean itu maknanya banyak. Banyak surnya maknanya ya. Seueur. Jadi pamake nu makean make ke agamanya, Mohon. make ke negaranya, Mohon. nganggo keramahanna. Mohon ras Iya, semakin kita ramah kan ke orang semakin segan. Raras. Terus dia sebagai ya karcis ya. Karcis. Kalau hari-hari biasa Mohon. ngeta pertanian jeung bikin spot Karcis masuk na eta 10.000. 10.000. Harga tiket mulai dari usia 3 tahun. Nah, ieu 10.000 nya saurang ieu. Saurang. Terus upami di lebet eta enon beta. Spot perahu. Perahunya. Ya, kayak makanan beratna. Oh. Paket nasi liwat. Aya nasi liwat. Ya. Terus aya Ada kopi. Kopi. Ya. Aya Ada kopi khas nasi goreng walang. Oh, aya kopi lembur kulanya. Iya. Produk Asli lembur khas Gunung Karang. Gunung Karang. Ngadamel Aya. sorangan gitu. Wah, ngadamel nyeritanya. Ya, Oke. Dan iya Kang Ikram atau sabra lami di dia aya sabra tahun dia. Ya berdirinya lembur kula ya atas 2 tahun. 2 tahun lebih. ya. Mohon, Kang 2 Ikram di dia tahun. sampai ayeuna alhamdulillahnya. Alhamdulillah kapungkur teh di parkiran abdi teh berhubung karyawana memundurkan diri ya Oh. tadinya abdi saya mah trilen Ya. cuman peran ngebantu ya alhamdulillah ku bos teh dinyaahan ya meureun amun bos nyaah urang ge kudu sabalikna. Tah eta Meureun rara. amun urang nanam kanyaahan Oh. ujalmi ge dinyaahan deui. Dinyahan. Tapi amun urang nanam keburukan Mohon. ya meureun hasil lagi pentingna, buru. Jadi Gitu. ngomong kasar nama urang Oh. nanam sesi meureun moal Mau malah jadi cabe. toge, mau jadi cabe. Jam panen sesim. Iya, nanam kebaikan, Iya. hasilnya pun baik gitu Kang Ikram. Keren Kang Ikram. Nah, Kang Ikram, ayeuna abdi bade naros deui yo. Ieu kan tiket 3.000 yo, 10.000. 10.000. 10.000. Ieu sapuasna. Sapuasna. Sapuasna di dieu, Sapuasnya. sedangkan spot yo Spot. anu ayeuna mah barudak ayeuna mah kan cenah seselfie Iya, Oh, TikTok. di TikTok, Ah. di Instagram. Ieu terus disayagikeun yo. Heeh, Aya di spot-spotna. Bahkan kan aya IG-na Kang. Aya Di- IG-na? Iya, lembur kula official. Oh, lembur kula official. Iya. Officialnya. Iya. Mangga tah gitu di-follow bae kanggo penonton sadayana bocor lover saantero dunia. Mangga di-follow bae nami Instagram teh lembur kula official. Nah, mangga dirinya ditinggalinya sur tingali wae foto-foto di IG. di IG tah gitu ayeuna mah kan tos canggih. Tos Canggih. pokoknya mah ayeuna mah tos internet gitu kan teu siga kapungkur urang HP nanya. Aduh, jadul. HP jadul. Tilu-tilu 10 HP nanya SMS-an teh. Jadi kan ayeuna Iya. mah internet gitu kan amun Mun. pamake nanu Mun. iya semakin bagus ya bagus. Nah, raras Kang Ikram. Kalau kita makena Mohon. jore ya jore. Jore pastinya kumaha urangna Kumaha. ulah nyalahkeun media sosial Heeh. tergantung anu makena Tergantung Amun nganggona. oh amun arek Heeh. pake bener atau bener Bener. meureun tanya gitu Heeh. internetnya internet ya Amun cek budak Batak mah internet. Gak ada komputer. komputernya gak ada komputer kompor diputer meureun kitu nya
Oke Kang Ikra. Iya. Terus ya abdi bereskan yuk internet aya fasilitas wifi meureun di Ya, dieu. aya. Ayanya. Aya. Eta gratis apa kumaha? Gratis. Gratis? Ya semakin nyuhunkeun teh kan ownerna di pasihan. Jadi Entong, nyuhun bae. jadi, Kasir meureun di dinya nya. entong. Aya kan dinya tempat kopi teh tah. Tapi kan owner barista ka barista iya, bisa eta. Bisa. Nanya, misalkan orang kieu kan di dia teu semua sinyal bagusnya. Henteu. Eta nu bagus di dieu naon eta sinyalna? Eksis, Operatorna. Indosat kayak M3 kan Indosatnya. Oh, Indosat. Terus Telkomsel meresai nya. Telkomsel ya sae. Saenya. Misalkan cenah ka dieu, urang mah teu boga kuota hayang selfiean cenah gitu. Hayang ka Instagram cenah gitu bingung kumaha ieu aing ka dieu nya cenah nya boga modal misalkan 50.000 gitu nya. Kamana liburan kan sok orang pusingnya. Amun ten era nyarios mangke sesat di jalan. Tah eta. Nu era ge amun mau. Tah tong sampe buak paok gitu. Teu kenging. Gitu henteu sae eta Kang Amun Ikrar. urang nanamna kejujuran ya insya Allah kan Insya ge Allah, tapi coba anu bade jujur bade urang Oh berat. berat. Perih berat. aya bae ranjauna. Aya krikilna, aya batu-batuna. Gitu. Nah, kembali deui urang kana masalah sinyal cenah tah. Sinyal. Misalkan para pengunjung atau wisatawan anu bade ka dieu tanya gitu. Cenah kami mah eueuh kuota cenah gitu. Teu khawatir, aya wifi di dieu naros bae ta ka kasir atanapi ka barista. Iya. Naon cenah eta barista eta nu sok ngadukan kopi, nu ngaracik kopi. Tah di dieu aya kopina, kopi lembur kula. Mangkana geus ka dieu bae boga modal misalkan 20.000 jadi ka dieu nya. Jadi. Karcis 10.000, parkirna 5.000, karak 15.000. Atuh ngopi di dieu tah gitu misalkan 15.000 aya meureun harga 15. Aya. Anu 10.000 aya. Aya. Tah, cukup boga modal 50.000 gitu ka dieu bae. Urusan kuota eueuh mah di dieu aya wifi tah. Gampil atuh. Gampil ka dieu. Misalkan teh cenah aing mah cenah hayang healing, tapi aing teu boga duit, teu boga modal nya. Atuh ulah lieur, ulah pusing. Adem di dieu. Karena orang meureun kesibukan aktivitasnya saminggu hampir saminggunya orang digawenya atau butuh refresh otak ieu, butuh istirahat, butuh penyegaran. Namun yang disingkat mah kopi. Ketika otak penuh inspirasi harus ya inspirasinya harus kemana? Iya. Keren Kang Ika. Inspirasinya harus kemana kita untuk memajukan? Berarti harus berjuang. Iya. Dulu mah di penjara heulan. Baheula mah pejuang-pejuang urang. Di penjara heulan karek jadi pejabat. Oh gitu. Ari ayeuna mah jadi penjabat heulan karek di penjara. Ulah eta. Ayeuna mah jadi pejabat ge pejabat anu hade. Eta manus henteu anu amanah. Henteu semuana politik kejam. Nah eta. Ka semuan ayeuna balik deui Kang Ika. Urusan politik lanjut satu lanjung. Urang mah urang awam. Urang mah teu apa gitu. Tapi orang sekedar tahu mah atau kudu eta mah kudunya ya ulah eta misalkan eta urang cicing bae atuh kudu kepo urang ge iya gitu kan kudunya dinamikeun lembur kula pamake nu makean kan eta maknana seueur sanes namina doangan maknana seueur mohon. Tah ayeuna Kang Ika urang balik deui ka garis merahna benang merahna ka tema urang ayeuna. Yo ayeuna kieu Kang Ika, ya internet kurang geus dibahas ulah khawatir ieu kanggo para pengunjung wisatawan dong kabeh ka dieu. Karena di dieu geus lengkap fasilitas tah aya sagala rupa. Nah, selain urang di dieu bisa ngadem, bisa pokona mah indah di dieu. Cuaca ge di dieu ieuh. Iya. Adem. Sakieu cuaca keur cerah. Panas tapi alhamdulillah dia sejuk kurang dong aya di jero kulkas. Mohon. Apalagi amun jalanna dibarui. Dia
penerangan lampu. Ayeuna alhamdulillah ka dieu ge tos Iya. tos aya tah aya nu Alhamdulillah. aya nu tos dicor. Terus emang sih aya sebagian nu tacan tapi Tacan. tasih biasa dilalui ku Iya. roda 4 jeung roda 2. Terus anu bade misalkeun di dieu ngendong cenah tah anu resep misalkeun camping. Tah, aya di dieu. Aya. Tah, di dieu teh aya tempat Aya. ujung camping, misalkeun Aya. anu resep tah. Jadi amun Oh. camping ti dieu, enjingna teh jalan-jalan Kaluhur. Beuh, doangna ieu geus kabayang ku urang. Amun Jadi subuh, ningali pemandangan, ningali pertanian. Eta doangna mun isuk eta meureun berkabut ya. Berkabut. Kabut di dieu nya. Iya. Tiis. Sok mangga. Sok Iya. mangga. Janten 20 per orangna 10. 20 ya. Muhun. Atur nuhun. Tetiasa promona atau habis bulan September kan ayeuna bulan November. Oh, iya aya promo. Promo Nuhun. kumaha ieu eta? Jadi setiap bulan September itu ada promo dari ya alhamdulillah kalau pemasukannya lebih banyak, pengunjung lebih banyak, itu setiap tahunnya ngadakan acara alhamdulillah di Lembur Kula. Oh, aya acara di dieu. Nuhun, Naon setiap- acara naon eta? Ya kayak sunatan masal, bagi Oh. sembako ke anak yatim. Santunan anak yatim. Iya. Aya bakti sosial baksos. Iya. Setiap bulan September. naon di bulan September Bukan, enggak. Kalau setiap Jumat pun kita diadakan tawasulan, pengajian. pangaosan di dieu. Nuhun. Wah, Setiap Jumat. Masya Allah. Kita mah orang kalau tahun baru ge, nu keluarga masuk ditarima. Amun nu Oh. mojang-mojang mah teu ditarima karena ngayakeun pangaosan tahun baru. Oh, di dieu eta Nuhun. tahun baru ge Ngayakeun pangaosan mungina. Lain happy Sanes. lain meuleman petasan, Sanes. lain meuleman misalkeun kembang api, Sanes. pangaosan, Pangaosan. Masya Allah. Setiap dinten Jumat pun, setiap dinten Jumat pun, iya, pangaosan. enggak ente putus-putus. Alhamdulillah. Berdiri nak Lembur Kula sampai mau 2 tahun lebih. Itu mudah-mudah seterusnya berdiri Lembur Kula. berdiri di dia ya, jadi Tinggal karik-karik jalmina. Kalau amun nu pikiranna negatif sempit hatena. raras Tapi amun nu positif insya Allah. Kan amun gaduh hate kieu sempit, tapi amun kieu luas. Sekarang Kang Ika. Dan nanti juga saya pengen ngobrol-ngobrol sama ownernya. Iya. Ya abdi nuju ngobrol-ngobrol. Izin Pak, izin. Enggak, alhamdulillah ya tah para pengunjung lagi terus mulai seur 1, ya. 2, 3, Mangga. 4, 5. Pakai karcis. Iya, jadi 50. Satu karcis aja ya. Hah? Enggak, langsung ini mah. 10.000 sebenarnya. Iya, Tiga. Satu, iya Bang. iya. Lumayan aja. 1, 2. 50. Ibu di mana, Bu? Di Karangtanjung. Oh, Karangtanjung. Karangtanjungnya paling mana, Bu? Bawah sono di Sosro. Oh, di Sosro. Abdi jadi Karangtanjung, Ibu. Abdi mah di luhur keneh tah, di Pegadungan gitu. Oh, dia sareng keluarga punya. Oh, alhamdulillah. Selamat menikmati, Bu. Ya, atur nuhun Ibu. Iya, mangga bade selfie-selfian, fotoan langsung ke media sosial, mangga di dia. Aya hotspotna gratis di dinya, kan kerarnya. Ulah khawatir gitu tah. Oh, jadi Tacat. Jadi 10.000. rame ya Minggu mah ya. Iya, Bu. Sabtu Minggu teh ya. Pak, Oh. aya receh. Jin, kan kira nuju ngawangsulkeun ieu lah, ngawangsulan artos lah. Tenang bae kanggo para penonton,
Jadi tong khawatir upami bade ka dieu gitunya jalan teh tos sae gitu tah. Ayeuna kieu Kang Ikrar. Kan tadi orang tos bahas masalah internet, media sosial segala naon tah Kang Ikrarnya. Iya misalkan orang hayang camping tah, nu tadi tah urang can beres tah camping. Eta mun peuting di dieu bisa eta camping. Aya eta tenda-tendana gitu. Aya. Bisa nyewa di dieu. Amun Disiapkeun enjingna Nah, misalkan cina hayang ka dieuna poe Sabtu gitu ya bisa eta nya. Malam Minggu jadi ngenong di dieu gitu tah. Ojong komunitas-komunitas motor sepeda gitu tah hayang ka dieu. Bisa eta nya. Terus menu-menuna hayang ngaliwet kami mah. Bisa eta? Bisa. Di dieu mah ternyata serba bisa. Bisi palaya belum sampe aya melem sampe manggang lauk mas aya pokoknya mah sagala aya di dieu mah geus siapkeun bae bakalna datang ka dieu rame-rame jeung babaturan gitu tanya menikmati engke geus liburan geus healing urang persiapan poe Senin urang gawe deui engke katimu hari Minggu gitu kan ka dieu deui urang jamin geus sakali ka dieu pasti dedeun nyandu pasti nyandu urang bae ge ka dieu ngaku sakedap sampai ke jam-jaman urang ti isuk urang ti isuk niatna gina hayang sajam ka dieu teu bisa ieu suku asa aya nu negeran di dieu ya ku betah eta kagira pindah deui urang ka belah pojok belah ditu sapota ja bagus pindah ka belah landeuh bagus kalor bagus kanu parahu atau pemandangan pegunungan Kang Ikrar ya Masya Allah eta begitu indah mun gunungna ningalina di jauh mun ieu mah caket pan di Lembur Kula mah urang nempo gunung eta di hareupeun jarakna lang sabaraha meter sabaraha lengkah urang menikah di penongki Masya Allah ya Allah ku indah amat kuasa Allah ciptaan Allah ieu di dieu urang lain saliburan-liburana sakalian urang bersyukur tanya Kang Ikrarnya alhamdulillah urang dipasihan kesehatan pasihan keselamatan Kang Ikrarnya atuh engke urang patepang deui Kang Ikrar lain teu sono Kang Ikrar ieu si Dani bocor ka dieu insyaallah patepang tong hilap Kang Ikrar channel lah bocor TV Pandeglang sarana channel na ngabocor ieu mah ngalawak ieu mah Kang Ikrar mantangna ulah aneh mun urang ngacaprak dieu teu puguh Kang Ikrarnya. Oke untuk para penonton untuk Kang Ikrar lain pantuna opak rangina ngagoprak tapi aya pamenang. Opak ranginang ngagoprak tapi aya pamenang. Keren Kang Ikrar aya deui teu pantuna Kang Ikrar boga pantun boga kata-kata model gitu tah urang resep tah naon deui tah lam he keren lampah laku HD lampah laku HD nah urang lalampah lagi kudu harade beureun gitu amun lampahna jorek ka mana ge jorek eta ayeuna goreng gorengnya amun bahasa kekinian mah jorek cenah Kang Ikrar nah sanes halusna muhun jorek amun cek orang Pandeglang kasarna mah goreng dia goreng kamana jing ari dari goreng patut abgitunya tapi itu aya nu goreng Kang Ikrar ciptaan nu maha kuasa mah sararae sadayana sanesan eta karik urang nah pantang urang kudu ngararaji sapertos di dieu ternyata walaupun di objek wisata teh setiap Jumat ngaos teras di cina aya santunan yatim eta bulan September can beres urang sabenerna ngabahas eta naon eta ya insyaallah kan patepang deui patepang henteu tadi kan urang nanya kieu kalau mau ditutup belah ku urang masa ngagantung keneh tanu tadi saking urang harna saking urang seru-seruna ieu ngobrol nu September tadi can beres eta Kang Ikrar September eta amun ceun zaman kuarina mah ulang tahun cenah anniversary cenah gitunya cek bahasa Inggrisna mah geus urang mah teu nyaho bela ulang tahun ulang tahun jadi amun cek ieu mah salamat salamatan nyuhunkeun salamatan amun sing berkah gitunya di mabawana manfaat
emang tanggal sabaraha jeung eta ulang tahunna? Jadi tanggal 22 September. 22 September. 20 cenah ge Oh, 20. 20 apa sih? Iya, hilap. Keur Oh, itu kan namina ge manusia manusiawi. Orang manusiawi kadang-kadang pohonnya teranaon. Jadi kan tanggal lidah mah 20. teu bertulang. Teu bertulang, hati-hati. Amun bertulang mah ka mana? Jadi kana irung Gitu nya. Untuk alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Teu ditulangan. Mun Gusti Allah. Naon? Atuh pamake nu makean teh urang makean alam di dieu, makean tempat di dieu. Kudu makean karena adat istiadat. Wah, Itu. engke dicaritakeun siap. Pak. Tah ayeuna kieu eta bulan September tanggal 20 ulang tahunna. Eta aya program di dia program naon tah gratis apa kumaha tah urang teh. Santunan anak yatim, Oh. rapat dopres, Oh, ujung Iya. pengunjung eta naon eta? pengunjung. Jadi ikut dari IG. Oh, aya misalkan sayembara atau undian gitu ya. Undian. Oh, aya door prize, Iya. gitu ya. prize. Oh, hadiah gitu. Hadiah. Bagi-bagi hadiah, bagi-bagi Bagi-bagi keberkahan hadiah, gitu ya. berkah. Dina media sosial bahwa tanggal 20 September sampai Iya. tanggal sabaraha eta berlakuna Sebulan. sebulan Muhun. di awal tanggal hiji Sampai akhir. sampai akhir September. Iya. Keren. Iya nu tapi kurang dicontohna. Lain istilahna nyeun tempat-tempat istilahna ojong ulang ojong abok-abokan awas iya gitu. Jadi urang kudu hararade. Nah, ade. jadi sabulan eta aya di dieu ge selain bagi-bagi hadiah untuk para pengunjung, untuk tiket masuk ge meureun aya potongan harga. Sabaraha eta? Jadi dapat minum. Oh, mayar Ya. 10.000 ditukarkan minuman. Iya. Minuman dingin gitu. Oh, keren. Nah, aja kali urang geus bulan November ka dieuna. Iya. Siap. Mangga. Jadi Wilujeng dongkap di Lembur Kula. orangnya 10 jadi 20. Pegang saya. Di mana, Teh? Dari mana? Kadu gedong. Oh, di Kadu Gedong. Ya, selamat menikmati di panorama alam Lembur Kula. Woi, nama alhamdulillahnya kayak jadi eta bagi-bagi hadiah terus di aya santunan anak yatim, aya pangaosan lain bulan September bae setiap hari Jumat. Tepatna tabu sabaraha eta pangaosana eta. Sok aya ngiringan urang. Tabu 9 Salapan enjing. wengi. Oh, wengi. Oh, eta kang terbuka kanggo sahabat gitu nya, pengunjung mangga gitu nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan didoakeun nya sing barokah sing berkah ieu Lembur Kula nya. Sing Amin. tetap dijagaan ku Maha Kuasanya gitu. Pasian kaberkahan tentuna nya kasalamatan Berkah, kamu urang selamat. sadayana. Oke Kang Ikrar hatur nuhun. Iya. Hampura pisan abdi dongkap ka dieu ngaheurinan ngahaliwukeun gitu nya. Abdi hoyong ieu ngapromosikeun gitu tah. Meh pada terang gitu tah. Para penonton di Bocor TV cenah gitu bisi can terang. Mangga ayeuna kurang sitayangkeun kita videona. Tonton sampai beres tong hilap di subreknya. Di subrek teh tah. Di like and share, nyalakeun loncengna nu pangluhurna. Semua pilih, klik meh aya video-video anu terbaru, aya notifikasina, aya pemberitahuanna, meh pada nyaho kitu tah. Kula official supaya bisa diangkat. Naon namina? Lembur Kula official IG-na. IG-na paratos tadi ya kurang ya. Jadi IG-na Lembur Kula official. Upami aya media sosial naon deui selain aya IG, Pak? Nah, YouTube aya. YouTube-na namina naon? Lembur Kula official. Lembur Kula official di subrek ku Bocor TV tenang bae. Wayahna Nuhun, Teh. urang. Hati-hati. Oke Kang Ikrar, atur nuhun Ya. kanggo para pengunjung anu tos ka dieu. Kanggo pengelola di Lembur Kula atur nuhun tos nampi abdi di dieu.
Hampura Kang Ikrar. Seperti Ngopi-ngopi aja bro. tenang bae Pak, tenang bae. Abdi mah cai putih bae. Kayak heula lah urang can pamitan, tenang bae. Tenang. Jadi Kang Ikrar, ieu setiap kayak urang ieu ngobrol-ngobrol kieu aya urang ge boga kata-kata Kang Ikrar. Seperti pepatah mengatakan, bila mana aya sumur naon? Di ladang. Nah, bila mana ada sumur di ladang, boleh orang menumpang mandi. Insya Allah ya umur panjang selamat, orang pasien kesehatan, orang patepang di Kang Ikrar. Tong kapok-kapok Kang Ikrarnya. Atur nuhun kasadayana, kin orang ngobrol di sarang ownerna. Tong kemana-mana, tetap tune in terus di dia di Bocor TV Pandeglang di vlogna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura hatur nuhun Kang Ikrar. Subscribe, like, Nah, ya. comment and subscribe di channel Bocoran. Bocor TV Pandeglang. 3, 2, 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Bocor TV Pandeglang. Garis miring 2702 garis miring 11 Rokawi garis miring Kota Pandeglang. Di Bocor TV Pandeglang. JJS ya Bu ya. Iya, DJS Pak. Waduh. Iya, semangat. Jangan lupa tonton subrek di Bocor TV Pandeglang. Ya. Siap 1 2 3. Enggak, maksudnya ngomong. Jangan lupa subrek, like and share di Bocor TV Pandeglang. 1 2 3. Jangan lupa subscribe di Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmara Emilia Rahman, Tete terpilih Kabupaten Pandeglang 2022. Kami dari Paguyuban KKTT Pandeglang. Dan saya Alif Roy Vanilla, kakak terpilih 2022. Jangan lupa ya subscribe, Di Bocor TV Pandeglang. jangan lupa komen dan like And share. and subscribe. Bocor TV. Wah. Terima kasih buat semuanya. Bocor TV Pandeglang. Like and share. Like and share. Oke, thank you.